Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi ujung kota Pangsar di channel Mang Eeng KM CMKM anu mana dina waktu ieu bade silaturahmi ka bumi Mang Agung. Kumaha? Pelo baelah asal benang we lah nya. Ayo kalarasan aya Mang Agus oge sareng Kang Alo ye ti KMB. Nuhun bade silaturahmi ka bumi Mang Agung para wargi. Nuhun. Bade persiapan. Nah gitu. Nah, oke. Nuhun di lokasi urang penak deui. Tah para wargi Mang Eeng ye sapakanca sareng Mang Agus sareng Kang Alo neme pisan dugi ka bumi Mang Agung tuh, aduh enak pisan tuh aya Citarum bang itu naon itu nya. Assalamualaikum Mang Agung. Nah ya ning tuh Mang Agung tuh pemirsa Mang Agus tos pangheulana tuh sareng Kang Alo di dieu. Itu teh Citarum nya Mang Agung. Mang Agung. Oh, di guling tah ieu teh para wargi Cihaur. Kumaha Mang Agung? Situ Hiang. Oh, ieu Cihaur para wargi. Mang Eeng bade rada alasan heula ye. Penyeunkeun heula kopi Mang Agung. Kayak gitu Bu. Mantap di bumi Kang Agung apalagi naon gitu. Itu naon cak-cak gitu. Udah. Kalau wargi panggilnya sakit heula ye. Alhamdulillah tos neme dugi ya ka Mang Agung bade nyata bade rehat lah ya. Tengok heula. Pin ke orang lajengkeun kana lalaguan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.